Bismillahirrahmanirrahim. Jubdatul Wahidinnya. Jubdatul Wahidin nutur keterangan di dalam kitab Jubdatul Wahidin. Atas siap. Tuh siap. Ayo. Atas. Nya harus tangannya. Saumu yaumi syaki. Ari saum dina poe mangma. Saumu yaumi syaki ari saum dina poe mangma. Eta ala sab'ati aujuhin. Netepan kana 7 pirang-pirang wajah. Netepan ngeunaan netepan kalian sholat ha. Netepan ngeunaan kana 7 wajah. Salah satun ari anu tilu minha saking 7 sab'atin teh. Salah satun ari tilu minha saking sab'at 7. Jadi jatun eta menang, sanes menang. Ma'al kirohati sumatane makruh menang ngan makruh gitu. Wa salah satun ari jeung ari anu tilu bigoiri kirohatin kalawan teu makruh. Jadi saum dina poe mamang teh menang 7 wajah. Anu tilu mah dilaksanakeun teh menang tapi mah makruh. Ari anu tilu deui wa salah satu bigoir kilatin ari anu tilu deui saum dina poe mamang teh menang teu makruh gitu. Anu tilu mah menang ngan makruh, anu tilu deui mah menang gitu mah wawahidun ari anu hiji berarti 7. Laya 7 eta teu menang. Ieu wahid aslan sama sekali. Nu hiji mah teu menang. Teu menang muka. Oke, aya di dieu. Anu hiji mah sama sekali. Ari anu tilu mah menang tapi mah makruh. Ari anu tilu deui menang teu mah makruh. Beres. Ari anu hiji mah teu menang sama sekali. Amma salah satu anapan ari anu tilu alati eta anu tilu teh dia utawi salasa jaijatun eta menang ma'akhiru hakim sumartane makruh. Pal awalu maka ari anu tilu kahijina huwa nyaeta ai awal aya suma yaumasaki biniati Ramadana. Saum dina poe mamang niat puasa Ramadan. Saum dina poe mamang niat puasa Ramadan. Seperti kamari urang mung Sabtu kita puasa untuk puasa we menang anjeun teh ngan makruh. Maka dari saum teh berarti aya dina penjelasan poe minggu we. Nah, dileungit dina makruhna. Nah, kemudian ke anu mama, ayo ke mama mah di Sabtu jadi, kan ulah di barengan mama, naon? Mama. Nah, jadi ulah kali ke mama malam minggu. Wasani, ari anu kaduana ayam dia pi wajiban ahoro. Ari anu kaduana mah nyaeta saum mang teh niat si jama kalawan saum kana puasa wajib ahoro anu sejenna cing. Niat eta si jama karena puasa karena saum karena puasa anu wajib ahorot anu wajib anu sejena wajib anu sejena wajib. Niat puasa Ramadan dina kaya mangmang tapi anu wajib tapi anu sejena deui berarti urang teh kieu meureunnan puasa wajib ngan ayat wajib deui sejena naon cing kodok gitu. Lalu gitu orang teh mau dibatakan kena orang macan bahwa mengerti teh puasa we ya puasa wajib anu wajib sejenak gitu. Berarti wajib sejenak kok karena yang kalau itu wajib itu sanes. Nah itu gitu. Kedua
mata kalau kodoan mah kudu sameme nisbu we CF pada nisbu itu mah kudu teu CF kodot teh puasa isu aya sunah ari nu katiluna saum sakte aya sumahu puasa eta jamak kana eta poe biniatin mutaronidatin kalawan niat bolak-balik puasa entong gitu cek mangubede teh urang teh geus geus niat puasa Ramadan ari batur isu part teu puasa entong ai pe ke cek mangubede atuh geus entong puasa pe mutaronidah mah atau sampai tetap bibiran bolak-balik eta puasa entong ari manggilan can dua ari mangubede geus puasa anu mutaronidah kieu teh jing kira-kira mutaronidah eta lanjutkeun atanapi eureun puasana eureun we atuh mutaronidah nah kitu teh nah berarti puasa teh yakin yakni nageskeun ieu si jalma ingkana lamun aya eta si jalma ingkana lamun aya eta jalma ingkana lamun aya eta poe iku min Ramadana bulan Ramadan bahwa mangkau tawi saum minu saking eta bulan Ramadan saum eta bulan Ramadan lamun teh mah dina poe tanggal eta teh tanggal 1 bulan Ramadan tapi mutarodidah yakni didinya kumaha tuh ada urang mah geus yakin cenah mah tanggal 1 Ramadan nya tong dibatalkeun puasa we gitu leungit teh mutarodidahna eta kuya yakin teh gitu lamun aya terus mutaroddidah mah puasa entong tapi kisah teh mah yakin kana di bulan Ramadan ya saum entong mutaroddidah sampai entong mutaroddidah maka urang nya wajib puasa mana we nah beres bahwa minhu wa ingkana lamun aya ieu poe teh min sabana masih kena rawah bahwa mangkau tawi saum minu saking eta bulan Saban padi jaijatun lamun teh mah akhir teh masih kena bulan Saban geuningan Sabtu teh gitu dah senang wajib batalkeun cenah abdi mah nek terus we maka saum mah beda wajib berarti bu saum sunat nah itu mangga jadi gaduh ilmu itu masih kena Saban saum saumna berarti saum sunat dan saum wajib namun ulah dina mutaroddidah atosna mang-mang teh gitu. Beres. Hebatnya katulungan urang teh. Wa amma salah satu anak pon ari anu tilu deui, karek nu tilu ge mah. Maka itu kirohan teh alati ari anu salah satu ya jaijatun dikir-kiratin menang tapi teu makruh. Nu bieu mah dilaksanakeun teh menang tapi makruh. Nu anu ieu mah menang teu makruh bahwa mangka ari eta si jalma aya sumah saum eta jama yauma syakin diniatan poe dina poe mamang biniatin tatawin ngan sauna niat saum puasa ulang mah puasa teh puasa sunat we geun bae gitu jan niat puasa wajib puasa sunat we tah eta mah teu makruh saum bae eta mah manggilan kitu sae mangga eta mah niatan tapi si urang teh aya kamangangan saum urang teh masih kena ruas cenah teh jan bulan Saban misalkanana terus kemari saum we cenah eta saum awa biniati sabana atau niat puasa bulan Saban we awa biniatin mutlakon atau puasa sunat itu orang yang mutlak saum nama teh saum Saban saum nama teh saum sunat teh yang mutlak kita jadi itu makruh banget kita maniatna itu wa amal wahidu anak pada anu hiji 7 aladi anu wahid teh laya juju teu meunang ieu tadi aslan sama sekali bahwa aya summa yauma sakin ala anahu nyaeta jalma saum dina poe mamang ala anahu saja nyana eta poe teh ingkana lamun eta poe teh min Ramadana dina bulan Ramadan maka ari kaula soimun eta puasa wa ila lamun teh mah lain bulan Ramadan pala maka henteu puasa bahwa laya juju aslan eta mah puasana henteu meunang sama sekali jadi meureun kieu tadi teh cek akang mau bete dua hari mangilham can puasa hari ulang geus puasa niat Ramadan nah kumaha urang teh na teruskeun wae puasa entong maka cek akang eta mah gugurkeun wae entong puasa atas teh ngamari kitu berarti penting teh geus sahur euy aduh lihat nama pisau magodin ada ipa di sahri rontoni hadis sangat dinilai tala sejari puasa poe isuk kalau kali ronton dia kadu karena hari barang isuk har mangilham ini masih kena barang dahar jeung jaya mo cuma bete nya teh urang teh kumanya ada puasa entong
puasa entong tapi kejeniatan tah wawahidun aya hiji eta mah aya di makubed ka mangan maka makubed ulah dilanjutkeun naon margina lamun dilanjutkeun sama sekali dilanjutkeun makubed teu jadi maka kuena taruh di anggar kene maka eta mah makubed jadinya batalkeun wae isukan we niatan di puasa gitu ari nu tadi manu tilu teh asupkeun kana puasa sunat mutlak itu makruh asupkeun kana puasanya bulan Saban hukumna sunat kata maaf pulang merek puasanya nen kemis teh niat ka dinyawe mangga ari nu tilu mah tadi teh nu tadi eta mah dilaksanakeun tapi aya makruh aya makruh mah leungit padilah ganjaran puasana sakitu upah makruhna makana urang gaduh kodoan teh tos we ditutup kalawan nisbisakan teh tos teu gaduh kabuburan angin terkecuali aya kadarurotan tos dibisakan abi gaduh kan tebuskeun wajib ya saud mangga eta mah ngan ulah kabur we berkasanya diluruskeun di kamar gitu sabada nisbisakan mah gitu angin kodok gitu. Di kodok mangga seperti kieu we salat subuh teu meunang badiah teu meunang aya sore sunatan ba'da subhi teu meunang. Nah, kurang kata manggilan sholat subuh sholat minggu, wah lima kodok kang, boy, baik pada memari ganggu. Nah, lamun manggilan, sorry sunatan, lamunan muka teh, untuk baca, sorry sunatan, kan tim baca, tim nawan tim kodok, manggilan kurang sholat di sunat, gimana nama manggilan haram, ya kurang sholat subuh sholat di manggilan sana, lima kodok sunatan, boy, kodok mereka teruskan, dah, itu sih batas gitu. Ya sholat pakai seperti itu. Kalau mah neng gaduh kodoaneun gitunya. Aduh terus sholat subuh teh teu meunang teu meunang ya ka sholat subuh teh meunang sholatnya sholat sunat teh teu meunang. Angin ke sholat subuh sholat teh sholat kodo eta mah gitu. Meunang kodo mah teu haram. Lamun sholat saja mah haram ke sholat subuh. Sholat deui engkewe meunang di sholat teh di mana terus mancing waktu sholat duha itu mancing sholat duha mah terus waktu mancing sholat duha mah teh haram sholat dirinya sholat duha jam sekarang kan kira-kira jam genep langkung saparapat kita terus mancing waktu sholat duha mandi terus keluar kita sarangenge terus ketinggali bulutnya sarangenge namun teh acan ketinggali caetana itu terus ketinggal bulut utama tuh terus ketinggal pas biji pisan anu sunat bisi pas biji sarangenge eta mah terus ketinggal dina pas biji sarang ini maka dirinya diharapkan sholat sabda melaksanakan sholat subuh angin terkecuali sholat kodok eta mah diharam intinya diharam al majlis susani utawi majlis anu kadua fi fadilati saumi hal tetep di dalam mertelakeun padilahna saum ka ayeuna mah urang rek nganyahokeun padilahna saum tadi mah nyarioskeun padilahna bulan Ramadan. Ayeuna mah rek nyarioskeun padilahna bulan saum. Padilahna saum. Ayeuna mah rek nyarioskeun padilahna saum. Suratul Baqarah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina nah seperti itu wihatina kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ieu pentingna ngaos teh dina Quran aya naon ka antara min qablikum kasalangila terus la'allakum tattaqun. Jadi kapan ke dina Quran masakaligus dina kitabna mah diselangila. Jadi ke kapan sadayana bismillahi ngawiti ngangit atau nabi baik gitu loh kan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina eling sakabeh jalma kusuna amanu kang pada iman ieu ladina ai pada iman teh anu tos iman kutiba diwajibkeun alaikum kaeta ladina opo asyamu saum kama kutiba kaya oleh diwajibkeun ieu saum kama kutiba kaya oleh diwajibkeun ieu saum alal ladina ing atase sakabeh jalma
alal ladina ing atase sakabeh jalma min qablikum samemeh ladina amanu min qablikum samemeh ladina amanu yakni neja Allah al-anbiya ing pira-pira nabi wal umama lan pira-pira umat min ladun Adam alaihi salatu wassalam timimiti Nabi Adam alaihi salatu wassalam wa bihi tetap kadwe ayat bieu ya ayyuhalladzina amanu ta eta bihi tekan ayat taukidun eta muatan lil hukmi kana hukum wajibna saum lil hukmi kana hukum wajibna saum wa tarkibu jeung ngararesep pilih dina migawe saum wa tatyibun jeung ngabagusaken lin nafsi kadwe awak lin nafsi kadwe awak santri sadayana urang terang di dieu bade nyarioskeun dina kitab Duratun Nasihin dina judul majlis anu kadua bade nyarioskeun padilah saum kamari manu atos kalangkung nembe eta padilah bulan Ramadan aya nama padilah saumna urang injing saum deui ta padilah saum teh kieu he sakabeh jalma-jalma anu tos iman diwajibkeun jeung Gusti Allah saum ka aranjeun gitu. Nah, kapal Nabi, ya teh kapal Nabi, pilih Nabi Adam. Tah nejak kaula ngawajibkeun puasa teh kapal Nabi. Salajengna warga mama jeung kapirang-pirang umat Nabi Adam dugi ka umat Kangjeng Rasul. Makana miladun Adam alaihi salatu wassalam. Jadi saum teh terus diwajibkeun ku Gusti Allah teh ti kawit Nabi Adam alaihi salam. Ulama kandeui umat Kangjeng Rasul tetap wajibna saum teh diwit Nabi Adam alaihi salam terus diwajibkeun ku Gusti Allah maka dina ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun kana makana ieu saum ieu teh diwajibkeun ku Gusti Allah teh ti kawit Nabi Adam dugikeun ka umat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina ayat nu ieu ieu teh muatan kana hukum jadi hukumna wajib puasa teh dina witan Nabi Adam alaihi salam bikin ngararesep dina migawe saum jeung nyenangkeun ieu saum kana awak senangnya saum kana awak senang senangnya senang kumaha tidak masak lagi ke asar isuk mah teu masaknya pada iwat sama isuk geus kuruprak kana kas pan ari enjing mah urang sarajan 8 can momekas naon manggilan jam 10 geus momekas pasti digeureuikeun ku Mang Budi ge ari maneh jam 10 momekas padahal teh keur puasa Mang Budi teh jadi kitu nyari masa eta ya sampean pikir tua puasa manggil HP kasona teh dituna gitu puasa alhamdulillah wasaumu ari ngaran puasa wasaumu ari ngaran puasa pilugoti dina ceuk lugot al imsaku nyengker mata geuningan imsak geuningan dina sampai keur lah ulun lawetan imsak naon imsak teh prek barandahar tapi lamun daya imsak aduh urang teh kudu dur subuh tuh tak klung bahkan tung bila bae lain rona takane bisi akan ngarona nya opat teh geus brek lain rona eta mah suarana ge beda ieu rona mah tung dah eta mah nah ari kok nganteng we tak oleh sakali oh jam 4 misalkan oh
ieu teh imsak. Ari imsak teh areureun udud, areureun barang dah. Bisa keneh setelah geus imsak eta bisa eukeut buru-buru. Jadi imsak teh peringat kanyahoan bisi kaburu datang subuh, adzan subuh teh itu rada situ. Jadi kanyahoan bertingkah sahur teh. Lamun ulang itu, kata ulang itu apa biasa kayak imsak yo ke urut kene kuceskun urang teh. Ampun, mata eta puasa urang euy geus euna kana aku mak mimiti puasa urang kudu kene geus batal mah. Tah ieu pentingna da imsak itu. Nah kan teu gorokan kan ieu imsak aku kokol. Mas eta rona, make rona mah gitu. Tong gitu. Eta rona yang tung terus gitu. Oh imsak. Biasa kan ada biasa, sok ada terus imsak. Sekalapi bakal subuh prek gitu. Ya jadi cek lugot mah saur teh imsak nyengker entong bisa deui itu bisa beres makanya amma saking barang. Nah perbarang teh perkara tanah jaak parbutan ilai kana eta ma opo nafsu benernya parbutan nafsu teh duit teh kudu tepekan kene teh geus sepuh teruskeun tah parbutan. Aduh ieu teh jamu teh sapusa ieu deui ieu teh jamu teh saeutik deui mun digayem teh parbutan gayem entong biceun we tah eta disebutna teh tanaja ilai nafsu. Memang nya nafsu ada harwekeun wae kitu cek nafsu mah tah ulang-ulang wa fi syar'i ali saum gusara al imsaku nyengker anil muftirati asalasi dina pirang-pirang anu ngabatakeun anu tilu. Naon anu ngabatakeun anu tilu teh bayadona hari tengah-tengah bulan gitu. Itu tengah-tengah bulan nya memeh maghrib gitu isuk-isuk. Jadi meurang tilu perkara muftirat teh dina tengah-tengah bulan. Anu tengah bulan teh nyata hiji hayam dahar, kadua hayam geut, katilu hayam udud. Eureun. Paina mah kasanya muftirat anu tilu teh muhdhamum mah pang-agung-agungna perkara tastahihi perkara teh dahar nginum udud. Tastahihi anu kahayang nama eta teh dahar udud jeung minum. Al-anfusu awak urang gitu. Al-anfus teh awak jelas gitu sana jelas. Jadi jelas ku enang ngawak sangat luar biasa bener teu bohong dah. Ulang teh keur tengah-tengah poe teh hayang tilu perkara, hayang dahar, hayang minum, hayang udud. Gitu kan bener kewe jaya bohong terus maghrib atuh. Nah, tuna we jaya teh mah kunci we kana lemari tong diteang-teang kewe maghrib jaya boh teh dina lemari kunci we jaya boh teh pek ayeuna tong dikunci pek gitu kangke. Naon cenah hikmah daripada saum la'allakum tattaqun supaya aranjeun kabeh tatakun karaksa anjeun kabeh al ma'asiya kana pirang-pirang maksiat. Fa inna sauma maka sanyana saum yang siru mecahkeun eta saum asyahwata kana syahwat. Sabab dina saum bakal bisa pecah eta syahwat alati ari sawate hiya sawate mabda'uha mimitina maksiat kama qala kaya oleh geus nyarios Kangjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Isu dibacakeun ku panganten keur nyarenkeun ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatajawwaz. Aya kurang tajawaz fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alayhi bisawab wa innahu lahu wija. Baik ku panaim atau ku amil atau ku panggulu panggulu masa sekaligus kepala KUA baik ku para ulama guru-guru urang jadi bacakeun ya masar sabab nonoman anu ngarora ilham beureun kitu nya ubed acul kitu meureunna ilham ubed acul Mang Budi ya masyaro manis tato asnan iku wong saha wae
acul ilham mambudi istatoa anu kawasa acul ilham mambudi minkum tina saparina acul ilham mambudi alba ata kana ongkos kawin alba ata teh ongkos kawin paya tajawat teh kudu kawin anjeun namun geus boga ongkosna pain nahu mangkasanya nya nikah agodu eta leuwih meureunkeun dil basori kana panon wa asonu jeung leuwih karaksaril parti kana parti wa malam yastati sisa jama anu teu acan kawasa kana eta nikah kitu nya ba'ata teh palaihi bisaumi maka tetap pikeun eta jalma teh mangilham teh kudu puasa painau makasanya puasa laut kita mangilham wijaun eta jadi uban jadi meureun kieu mangilham lamun teh mangilham teh kitu nya mangilham teh teu acan kawasa kana saum kana nikah karena teu acan gaduh artosna maka walayana mangilham teh kudu puasa sabab eta puasa bisa ngaraksa gitu jadi uban itu mangilham jadi urang teh acan kawasa kana kawin lah tong waraka kawin ayeuna mah geus kawasa kana kawin nganten awewe na kumaha deui eta puasa we puasa memutar puasa puasa mah bukan di penjara puasa memang ya puasa memang gede ya sama-sama manis sama angin kubelba atapan ya tajawaz ya hadis kang Rasul geus salah muakotani di waktu-waktu ieu teh gitu gitu awil ihlala atawa nyuhungkeun biadaihi kalawan ngalakonan puasa li isolatihi karena asalna saum wa kinami jeung tipaina saum gitu ta ieu teh pangna aya ayat ieu teh asulna saum teh diwajibkeun ku Allah dimimiti kangjeng Nabi Adam alaihi salam sehingga hitau kepada Nabi lajeng kepada umatna dugi ka urang sadayana umum para nabi umat para kajengan ulama guru-guru urang oge sami sararaum dina eta bulan ayaman kalan pirang-pirang poe ma'dudatin anu dihitung leres da poe-poena poe nu dihitungnya ayeuna poe kasabaraha mangilham poe kasapul sapuluh teh 10 salapan mangis kalah tadi maghrib ayeuna badan kasapul deh isuk poena muakotatani eta teh anu di waktu-waktu biadadin maklumin kalangan maklum di waktu-waktu waktu puasa mah dimimiti pajar sidik ngapikeun ka suruh carane kola ila atau pirang-pirang saeutik saeutik atuh puasa teh ukur di jam subuh dipikeun ka jam genep maghrib saeutik fa inna qalila maka sanyana ari saeutik minal mali tina harta yu'adu eta dihitung ya saali teh adan kalawan ngitung temenan jadi sok sanajan eta saeutik tina eta harta dihitung kalawan hitung harta teh sok saeutik dihitung we sabaraha ieu teh artis teh mangaham ala 2000 deui cenah kitu mahi kana jawaya bol mah 2 moreuna aduh opat jadi apa dihitung saeutik oge mahi kene kana jaya bol kene gitu nya puasa oge dihitung wa kasiru ari anu seueur yuhalu eta mah dicicikeun ieu kasir mah hailan kalawan dicicikeun temenan ari nu seueur mah duitna anya dibeli we sabu aya ge puasa ge dicicikeun ku Gusti Allah kasaeanana alhamdulillah nya gitu wa ari nasabna lapan ayaman teu ayamin ayaman katingan ayaman nah make dinasabkeun teu ayamun teu ayamin laisa bisiami eta lamun teu dinasabkeun diropakeun di eta lain puasa naon margina liwukul pasti pikeun tumibana kapisa bainahuma dina antara duanana itu jadi berarti ieu macana teh entong ayamun tong ayamin tapi aya sabab lamun ayamun engke moal tiasa kapisah ayamun ayaman poe tuh ayamun bagi bakal pasari lu jeung penting
ayaman tayo supaya tiba kermisahkan antara berang jeung beuting bal biid mari sumu balik nyimpen kalawan lapan sumu lidilati siami karena nudukeun lapan siami alaihi kana lapan sumu wal muradu anu dimaksudna pihak kalawan ayaman Ramadanu oh nya bulan Ramadan teh puasana teh diberang teh lamun baheula mah puasa teh berang jeung beuting maka ayeuna mah tos kulapan siaman ari siaman ieu teh nuduhkeun kana berang jadi nya puasa urang mah ukur diberang beuting mah ning buktina ayeuna bisa eut bisa tuang bisa ud itu teh ya dilalah teh nuduhkeunana aw wajaba atawa perkara aw ma atawa barang wajabaan wajib opo saumu puasana eta sikma qabla wujubi dina sameme wajibna eta Ramadan ari baheula mah nyaeta dina sameme datangna wajib Ramadan puasa teh geus wajib aya wajib sunah tak wajib aya sunah samemehna gitu terus tadi manusia disalin di kalawan saum Ramadan bahwa Asyura tak baheula mah salin teh kieu dina bulan Asyura teh wajib ari Asyura teh tanggal 10 Muharram tak baheula mah tanggal 10 Muharram teh wajib puasa teh dek baheula mah wajib puasa Asyura teh ayeuna mah puasa Asyura teh teu wajib hukumna sunnah maka ieu peristiwa saum Asyura diwajibkeun ieu baheula karena dina tanggal 10 Asyura seueur hiji peristiwa anu didamel ku Gusti Allah sangat mulia sehingga mendarat kapal Nabi Nuh alaihi salam di Turki maka tanggal 10 Muharram malah dina saparina tanggal 10 Muharram Allah ngadamel nur Kangjeng Rasul dina tanggal 10 Muharram maka bari mah saumna dinasih we disalin ku Allah teh bikin umat Muhammad nah lain wajib tapi sunnah wajibah dina bulan Ramadan gitu ari ngawas mah geuningan kapungkur mah Asyura teh wajib sauna teh naon margina karena peristiwa sangat luar biasa nur Kangjeng Rasul dina riwayat tanggal 10 Muharram sehingga pada nabi-nabi anu diselamatkeun ku Gusti Allah dina tanggal 10 Muharram sehingga anu katingal pisan mah Nabi Nuh alaihissalam mendaratna di Turki makanya nepikeun ka ayeuna sabada eta riwayat nepikeun ka aya jualan koka tasbih koka ali koka anting koka tah riwayatna eta koka teh ari bulana di Turki yaitu di Turki saha anu terangkeun kana eta kapal di Turki naon anu didamelna da kapungkur Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam ngadamel kapal di luhur gunung nuaran kai gitu tah kaina teh kai koka lain kai jati kai koka tuluy teuleum koka eta teh amang tahun ya didinya kawa Kangjeng Nabi Nuh teuleum didinya matak antara koka dua beureum terus teh lamun anu hideung digunakeun ka handap karena cai lamun anu beureum digunakeun kaluhur dua perkara itu jadi eta teh simbol anu beureum anu hideung mah nyaeta bundurak tekangan cai anu beureum mah kaluhur keur badanna gitu makana koka teh dua perkara kapungkur mah ayeuna mah tos mirah harga koka teh nya ayeuna mah tos seueur ali urang mahal da hese ayeuna mah tos menyebar na riwayat ta itu koka masuk kana mah koka istri jeung pamegat malah koka teh ubar jadi waos teh koka teh gitu tapi berenang namun dipakai wiridan dipakai wiridan nah alhamdulillahnya kurang sadayana teh saum teh kapena kurang sadayana nyata Allah ya jasa qabla wujubihi yaitu wajib saum teh dina samai diwajibkeunana baheula mah wajib dina Muharram eta teh ayeuna disalin fihi wa huwa Asyura eta poe Asyura teh salah satu ayamin maka poe Asyura teh 3 poe puasana teh nya sapoe 2 poe 3 poe min kulli syahrin dina saban-saban bulan jadi
au bikamali kutiba ala durbiah atanapi kalawan sampurnana dipardukeunana. Nah gitu, lapan kutiba netepan kana dorok, ai dorok teh nyata waktu wetok mah setiap waktu bulan Muharram gitu maka era wajib paruasa gitu. Gitu ayeuna mah teu hukumna sunat au ala anau atanapi netepan sanyanya nasabna ieu Ramadan ayaman maf'ulun eta jadi maf'ul sani anu kadua likutiba. Jadi ayaman teh jadi maf'ul anu kadua da barek mah diwajibkeun puasa teh ku Gusti Allah teh dina bulan Asyura. Ayeuna mah dina bulan Asyura teh teu wajib tapi sun da sabab geus aya bulan Ramadan. Alaikum ala saatin kajembaran kayak teh wakila manahu amanan ayat saumukum kasaumihim bi adadil ayami ari saum aranjeun kabeh seperti puasa aranjeun kabeh dina bilangan pirang-pirang eta poe kayak tah pada teh dihitung poe teh hiji 2 kilo gitu. Maka 5 rupiah ya dongengna 5 karena perkara rupiah anu diriwayatkeun ieu mah ana Ramadana sanyana puasa Ramadan kutiba diwajibkeun puasa Ramadan ala nasoro ka pirang-pirang kaum Nasrani. Jadi kaum Nasrani anu nyembah kana seureum maka diwajibkeun ku Allah ke puasa awakoa maka tuliba bulan Ramadan dibanding dina musim tiris au haririn atau dina musim panas harinna sadidin panas aldo berenang aya sumiji pahawalu ila robi'i maka kampaula kayaan kurang Nasrani di kasihan sahur tilu poe keur kayaan panas banget maka nyuhunkeun ka Gusti Allah kumaha mun sahur teh Gusti dipindahkeun kana sahur ngiji sahur ngiji teh sahur musim hujan cenah alasanna supaya teu dahka ari pete dibere ngiji puasa teh anger we barang hakan Nasrani teh jeung ngalamun waduh cenah barang tuang bohong sana dibere robi biji hanya puasa wajadu alai namahan Nasrani karena puasana istrina yauman karena 20 poe kaparotan litahwidi sok sana atuh aya Gusti asal 3 poe abis sanggup sana aya 20 poe sana jeung Nasrani teh tambahan sana berarti tambahan 17 sana kitu asal usum biji gitu asal usum biji sana kitu. Nah, margina itu jadi kifarat we ka abdi cenah kitu. Jadi dari kali maotani ari peke di kitu teh serbaran naot deui. Hah, Allahu akbarnya. Loba eta pisan Nasrani mah. Loba bisa loba alasan gitu nya. 1000 alasan. Puasa cenah asal pamulikeun. Itu teh paling teh. Bade mah urang puasa cenah asal pamulikeun sarung we wadi mon. Puasa tutup nama puasa ke wadi mon mo. Nah, itu Yahudi banyak kalau enak tapi Yahudi. Nah itu. Nah maka unsur ayat itu alasan Yahudi teh itu cek Allah itu bisa dialas-alas. Paman sisa jama karena anu bukti eta jama minkum ti satengah di kami maridon eta gering tidak mang marodon gering. Ya dulu anu ngamajalatkeun eta kaeta man gering teh terus puasa waya suruh mau sareng hese eta saum satetan gering gitu. Maka cik Allah SWT siksa saja mah anu keur bulan Ramadan akan pikir puasa terus datang gering gering payah tah ieu teh dulu teh payah kana saum teh maka dirinya diwenangkeun buka ngake sawal kudu dikodok gitu tah ieu teh aya sana mangilang geus nabi teh kan tuh teu damang abi teh naon hang teu damang abi mah sares mah geus lain teu damang atuh sares nama Maryam da eta mah irungnya. Nah itu eta mah nya teh mangan sares mah kuat kene ieu mah anu dorulon anu madarat sauna teh payah maka urang buka make wajib kodok. Ala saparin atara manggilan geusna perjalanan Allah kipi saparin atau tutumpakan pihi dina eta poe dimaun ngisarahan di anaman saparok asna yauma lam yuktir cenah kitu. Manggilan teh manggilan bade ka mana? Cenah abdi teh keur saum Ramadan cenah bade ka peleret cenah teh manggilan teh ka peleret terus kumaha asana munang cenah ngabatalan lari dia ka peleret munang yang ceuk sacuk cenah kita tinggali buka ala saparin atawa perjalanan awal kipin atau tukang mobil sapartnya lumpang teh ka peleret pihi tetep dina eta lapat
awal saparin teh imaun eta disalahan di anaman saparo asna yaumil lamikir lamun dilempangan nama ilang setengah poe kita nepi maka eta ulah aya setengah poe nepi ulah wala tong buka lamun mangilang sapoe saputing can nepi eta dibuka aku kapleret mah tong setengah poe ieu teh setengah jam aku ulah buka puasana gitu. Tah ieu teh jelas isyaratnya jelas ieu mah bade kapleret asna namun bisa buka ulut mah lah buat kapleret sabaraha alah sabaraha jam atuh tong buka dan menang buka teh lamun anjeun sapoe sapeut contoh sapoe sapeuting mang ilang bade ka Surabaya gitu bade ka Surabaya teh bade naon abdina bade nengok dulur gitu nengok cenah bulan Ramadan aduh di perjalanan teh cenah eta aya payah jeung satu pakis teh di mana payah teh cenah abdi di payah teh cenah di Jawa Tengah itu di Brebes payah kunaon aduh mabuk cenah abdi teh cenah ge tukang dagang oh aya wae tukang dagang peser aqua tah peser aqua nyata nih ngabatalan aduh seger puasa deui we ham stok eta nah jadi manggil teh boga ganjaran didinya gitu cenah abdi teh bade ka Surabaya kuat urang sahur walau itu tamang memang dibukana luar biasa jadi diajak jalan kurang saraya kaya kurang tapi udah hukum teh kumaha Gusti Allah mah buka cek Allah buka cek Allah faidatun makari wajibna puasa min ayami uro dina setengah bilanan poe itu jadi kieu maka lamun teh mang ilham teh payah nepikeun ka jam 2 lohor aya payah di jam 2 kitu geus buka di jam 2 kitu mah puasa deui itu mungkin sama kau ya mang ilham aduh mungkin teu buka buka we geus kuat teh ulah da sabab ayana buka teh kurang nak teu daman ya Allah Pak Alai saumu idata ayamil marodi awe safari awe ayamin sabara poe geuring teh mang ilham teu puasa teh 3 poe da ge salah beureut korban 3 poe sabara naon kitu kali sengal lumpangan teh abi teh saminggu ya nawe kudu mang ilham teh saminggu di kodoan teh aya kelah cek urang cek nafsu tapi aya kelah teh cek hukum Gusti alhamdulillah qadi baidawi wallahu a'lam sakitu insyaallah terus alhamdulillahnya urang ngeukeun-ngeukeun